Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramah, para ibu, para nyai, para pimpinan majelis taklim Al-Furqan. 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 Kampung Bengkok. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Amin. Sadayana dipaparin rahmat Allah, taufik hidayah, ilmu manfaat, panjang umur dan barokah. Para ibu jamaah sadaya, urang teraskeun bahasan pengawasan hadis kitab hadis mukhtar ayeuna urang bahasan hadis nomor 475. Ayo dengar kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Saur Kangjeng Nabi, dibukakeun pintu-pintu surga. Pintu surga dibukakeun ku Allah. Surga Naim, surga Aden, surga Ma'wa, surga Firdaus. Itu nami-nami surga. Dibukakeun eta pintu-pintu surga yaumal isnain, setiap dinten Senin, wa yaumal khamis, jeung setiap dinten Kamis. Tiap Senin, tiap Kamis pintu surga dibukakeun ku Allah. Fayughfaru fihima likulli abdin, maka menang dihampura dosa fihima dina poe Senin jeung Kemis, pikeun setiap hamba Allah anu ibadah la yusriku billahi syai'an, hale henteu musyrik ka Allah kana hal naon bae. Setiap Kemis jeung Senin, di samping Allah ngabukakeun pintu-pintu surga, Allah memberikan peluang ngahampura dosa ka setiap jalma mukmin muslim anu ibadah, dengan catatan ulah gaduh dosa musyrik. Ulah gaduh dosa musyrik, nyekutukeun ka Allah, ngapingduakeun ka Allah. Marah Allah lamun diduakeun, marah Allah lamun ditilukeun, komo diopatkeun, dilimakeun. Nah, sebab musyrik ieu dosa paling gede, paling ageung. Dosa manusia teh seueur anu kasebut dosa ageung. Ibnu Abbas nyaritakeun dosa ageung manusia nyampe 700. Bayangkeun.
Hajar Al-Haytami nerangkeun dina kitabna Al-Jawazir an Iktirafil Kabair, dosa ageng manusia, dosa dohir jeung batin itu 400 lebih dosa. Tuh, hati-hati urang. Mulai urang ge bisi dosa-dosa nu dilakukeun urang kaasup dosa ageng. Doraka ka indung bapa, hasud, golim, ngejek, itu dosa-dosa ageng diantaranya. Kemudian nipu ka batur, ngarugikeun batur, itu dosa-dosa ageng. Tapi dosa paling ageng-agengna nyaeta dosa musyrik ka Allah, asyirku billah. Dijelaskeun inna syirka la zulmun adzim. Musyrik eta dosa nu paling ageng-agengna. Pinduakeun gaduh sesembahan deui selain Allah. Jadi musyrik teh ka Allah mah terang, ka Allah iman, terang ka Allah, tapi gaduh deui pangeran selain Allah. Itu musyrik. Kepercayaan. Gaduh kepercayaan deui. Terus selain manusia gaduh dosa musyrik, dosa naon bae sanajan dosa ageng masih diberi peluang dihampura dosa Allah. Asal daek tobat nyeukeun istighfar. Setiap Kemis jeung setiap Senin Allah ngahampura dosa manusia hamba anu mukmin illa rajulun kanat bainahu wa bain akhihi syahnahu, kecuali nu teu can dihampura ku Allah hiji manusia anu aya di antarana jeung paduluranna eta seling pamusuhan pagoliman eta mah teu can dihampura. Lamun jelema jeung paduluranna jeung tatangga jeung baraya masih kena saling memusuhan, saling ngejek, saling hasut, saling dolim, saling ngahancurkeun, eta teu can dihampura dina poe Kemis jeung poe Senen ku Allah. Fayuqalu ge maka diucapkeun ka jalma, ungzuru hadaini hatta yastaliha. Cek Allah ka malaikat ungzuru tempoh heula ku arah ieu. Ya, hada ini ieu dua jalma ieu. Tempo ieu jelema duduaan keur musuhan, keur saling marahan, saling hasud, saling dengki, saling khianat. Hatta yastaliha sehingga dia maslahat heula, damai sadua. Jelema nu pasini naon bae damai heula. Lamun damai tos maslahat saduana berarti eta tos bagus. Artinya saling bebaskan. Nah itu kakarak menang peluang dihampura dosa ku Allah. Kita hadis riwayat Tirmidzi. Lamun tos masyarakat masa duana kakarak dihampura dosa, pintu surga kakarak dibuka. Jadi kan tadi mah nu pasea ditutupkan pintu surga kan. Jadi berang hati-hati. Masihkan harta contohnya. Nah, masihkan harta atau masihkan naon sadayana, nah itu masalahnya. Ya, kudu masalah damai saduana. Terus damai mah kalau tak peluang ti Allah diampura dosa, yang kaduana peluang jatuhkan ahli surga. Paham? Atas? Atas belah pas saya, belah pas ini, belah pemarahan, belah saling sangka goreng, belah saling goling, menikene saling doakeun, bagus sangka, jeung baraya, jeung tetangga, jeung dulur, eta supaya pintu surga selalu terbuka pikeun. Pintu surga selalu terbuka bagi orang yang takwa. Di antara orang yang takwa, di antara tadi
Bager jeung Paduluran. Tapi sepasa jeung paduluran kan kena bisi termasuk dosa ageung. Kena. Termasuk unek-unek bae dina hate. Sasalaman masa salaman. Pakai dadak segala. Tapi hate masuk mah. Akis bae segala. Sejak sebelum. Eta budak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tafarrahu min humumi dunya mastata'tum fa innahu man kana fid dunya akbaru hammihi afshallahu ta'ala dhai'atahu. Hadis saterasna masalah wanti-wanti urang hirup di dunia, urang lamun bogoh ka urusan dunia, lamun urang terpincut sibuk selalu urusan dunia sampai ninggalkeun urusan akhirat. Saur Kanjeng Nabi, tafarragu min humumi dunya mastata'tum. Kudu ngabereskeun maraneh tina kepentingan kasibukan dunia mastata'tum semampu maraneh. Urusan dunia geura selesaikeun, geura bereskeun, sebab kena bisa ngaganggu. Manusia sibuk dunia itu wajar, tapi selesaikan kesibukan eta sesuai dengan kemampuan urang. Artinya aing ngosongkeun mah ulah urusan dunia, sebab eta penting pikeun kehidupan urang, tapi kedah tafarruq. Dan sebab fa innahu man kana tid dunya akbar hammihi, maka sebenarnya kelakuan sajalma nu aya urusan dunia tah lebih gede hammihi kepentinganana, cita-citana. Lamun rosa teh jelema cita-cita dunia, sehingga cita-cita dunia tah pokokna mah lebih daripada urusan akhirat. Afsallahu ta'ala do'atahu, maka Allah bisa ngamasukkeun, ngalobakeun, menguatkeun Allah Ta'ala do'atahu kana harta pada dunia. Bisa jadi kalau Allah ditumpukeun hartana, cuma selalu cenderung karena urusan harta, urusan dunia, dibere dihasilkeun ku Allah tuh, ya, dimajukeun usahana, pakatna ditaekeun terus. Tapi waja'ala, awas, waja'ala faqrahu baina ainaihi, tapi ke Allah ngajadikeun kana kefakiranana dirasa dina dua matana. Artina jalma nu terlalu ngosok kana urusan dunia, dibere ku Allah tentang dunia, tentang harta, tetapi engke perasaan matana tetap fakir, butuh bae, teu cukup-cukup. Karena terlalu ngosok. Ninggal duit sakitu geus numpuk ke cek pandangan matana saeutik keneh. Ningali sawah sakitu legana cek matana kurang keneh bae. Sok walah naon. Baju ngabaris di imah saeutik keneh bae. Olarantu larawali. Pare sakitu numpukna di kamar dina leuit cek mata mah kurang keneh bae. Jadi mata selalu fakir, selalu butuh, selalu kurang. Karena tadi nage urang terlalu ngosong, terlalu benar-benar himmah urusan dunia ini. Nah, eta artinya balasan di Allah. Kajawalan bener kepentingan dunia bae, tangena akna dunyana moal karasa nikmatna, moal karasa ngeunahna, dipandang ku matana saeutik bae, akhirna fakir bae. Kulantaran ngerasa fakir bae, akhirnya loba dunia ke korek. Lantaran manehna masih ngerasa butuh. Itu mungkin akhirnya
Wa man kana til akhiratu jeung sajalma anu aya urusan akhiratna akbaro lebih gede hammihi kepentinganana cita-citana. Kalamun sabalikna manusia cita-cita akhiratna lebih hebat, lebih rosak, lebih dipentingkeun ku urang urusan akhirat, lebih ageng cita-cita urangna urusan akhirat, maka jama Allah Ta'ala lahu amrahu, maka Allah ngumpulkeun kaita jalma amrahu kana sakabeh urusanana, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, tur Allah ngajadikeun kana kasugihanana fi qalbihi dina hatena. Lamun urang terlalu hebat mikirkeun akhirat, jadi akhirat anu leuwih rosak persentasena daripada urusan dunia. Tah ku Allah sakabeh urusan urang ku Allah diraksa, dikumpulkeun ku Allah sakabeh urusan urang, urusan dunia, urusan akhirat kena matang aya. Dalam urusan akhirat, kemudian urusan akhirat kayak dunia ke pasti aya. Terus engkena hatena dibere sugih bae, dibere ngarasa cukup, ngarasa nikmat, ngarasa syukur. Lantaran sanajan boga dunia, tapi nu leuwih dipikirkeun dina akal jeung hate, tapi urusan akhirat. Tangkena ku Allah dunia aya, akhirat aya. Nah, kitu lihat cita-cita urang. Cita-cita urang tak kitu. Hayang bahagia dunia akhirat. Terus lamun hayang bahagia dunia akhirat, cita-citana kudu lebih ageng urusan akhirat. Mungkin dunia ge pasti senang. Pasti senang. Katena dibere sugih, dibere cukup ku Allah, dibere sabar, dibere syukur. Nah, eta. Wa ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah ta'ala illa ja'alallahu qulubal mu'minin tafidu ilaihi bil wuddi war rahmah. Jeung teu madep hiji hamba biqalbihi dina hatena ku hatena ila Allah ka Allah. Setiap manusia hatena cenderung ka Allah, selalu madep ka Allah, muntang ka Allah. Illa ja'alallah, angin Allah ngajadikeun qulubal mu'minin kana hate-hate setiap jelema mukmin engkena tafidu ilaihi, maka nejah hate sakabeh mukmin ilahi kana hamba nu tadi bil wuddi kalawan cinta demen karunya bil rahmah war rahmah jeung belas kasih karunya. Hate manusia, hate urang selalu muntang ka Allah, selalu cenderung ka Allah. Lamun manusia anu mukmin anu muslim hatena selalu ka Allah, muntang ka Allah, pasrah ka Allah, ngadua ka Allah, tawakal ala Allah. Engke ku Allah langsung setiap mukmin anu lain engke bisa deudeuh ka manehna, bisa karunya jeung asih ka manehna. Jadi lamun urang hayang dipake kadeudeuh ku batur, dipake karunya ku batur, maka hate urang kudu bener-bener ka Allah, muntang ka Allah. Itulah rahasia Allah tuh, rahasia Allah. So bisa jadi sabalikna urang hayang dipake kadeudeuh, dipake karunya ku batur, tapi ka Allah jauh. Akhirnya lain dipake karunya malah dipake ka bendung, kayak kaula. Ku Allah dibenduan, ku sesama dihewaan. Nah, jadi syarat mutlak lamun urang hayang dikaruniaan dipake kadeudeuh ku setiap jalma mukmin, urangna kudu bener-bener hate urang teh bener-bener selalu madep ka Allah. Artinya lamun dina salatna urang bener karena Allah, dina ibadah ngaji karena Allah, sadayana ibadah sedekah lillahi ta'ala, sadayana madepkeun ka Allah. Wa kana jeung aya Allah Ta'ala bi kulli khairin ilai asra'atu. Jeung aya Allah Ta'ala kana setiap kabagusan ilai kana eta hamba asra'a lebih cepat. Allah lebih cepat masihan kabagusan ka jaman nu kitu. Ka jaman nu kitu arumun bener-bener jaminan hatena madep ka Allah. Karena
karena Allah, sadar karena Allah. Eta lebih cepat kebagusan datang nanti Allah. Lebih cepat datang kebagusan nanti Allah daripada dibanding pengharapan dikaruniakan ku sesama manusia. Rahmat Allah lebih cepat, kebagusan lebih cepat. Wasilahna Allah masihan asih ke manusia supaya karunya kayak jalma, supaya deudeuh kayak jalma tak kitu. Cara Allah. Eta hadis riwayat Imam Tabrani an Abi Darda. Abi Darda. Jelaskan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam takaffalallahu liman jahada fi sabilihi. Terus takaffalallahu liman jahada fi sabilihi. Tos ngajamin takaful, ngajamin Allah liman jahada fi sabilihi kajalma anu jihad fi sabilihi dina jalan Allah. Mana jihad sabilillah? Ngaji jihad sabilillah. Bangun masjid jihad sabilillah. Bangun mushola jihad. Bangun majelis taklim jihad. Ngabantu jalan bakal berjuang di agama itu jihad sabilillah di antaranya. Allah nanggung ngajamin kajalma nu jihad sungguh-sungguh dina jalan Allah la yukhrijuhu min baitihi illa jihad anu teu kaluar teu ngaluarkeun Allah kata jalma ti imana kecuali jihad fi sabilillah dina jalan Allah wa tasdiqu kalimatihi jeung ngabenerkeun kalimat ti Allah. Mempertahankan keimanan, mempertahankan kalimat ti Allah. Datang ke majlis, kaos Quran itu kalimat Allah. Itu jihad sabilillah. Kumaha bi ayyudkhilahul jannah. Allah nanggung ngajamin eta kajalma nu jihad sabilillah nu berjuang dina agama Allah. Ngajamina bi ayyudkhilahul jannah kalawan eta bakal ngasupkeun Allah kajalma ajanna ka surga. Bakal diasupkeun ka surga. Aw yurji'ahu ila maskanihi atau ngabalikeun Allah ka jalma ila maskanihi ka imahna alladzi anu kharaja minhu anu kaluati imah ma'ama satana barang nala anu berkoleh jalma min ajrin tina ganjaran au ghanimatin atau ghanimah. Hadis riwayat Bukhari. Nisbah kanu jihad perang sabilillah, perang menegakkan agama melawan kafir. Ya syaratna lamun kafir merangan baheula zaman Rasul karena selalu perang hari tama melawan kafir. Eta jihad sabilillah. Ya. Berangkat dirompok, uih deui karompok, lamun dia maut syahid langsung balasana surga. Lamun kira-kira masih kena hirup dia dijamin ku Allah nya menang ganjaran jihad, nya menang ghanimah, keuntungan tina hasil perang. Sebab lamun perang baheula teh menang ghanimah, harta rampasan perang. Ya seolah pembagian tina harta-harta hasil rampasan perang. Kaum mukmin perang melawan kafir elek, maka harta-hartana eta dicatat ku kaum mukmin, eta ghanimah namina. Perbekalanana, budak-budakna, apa itu kampungna, daerahna, negarana, apa itu hartana, apa itu naona, nah itu ghanimah namina. Itu dibagi, zaman Rasul udah dibagi masing-masing tentarana, masing-masing kelas. Aya anu leumpang suku tentarana, aya nu naik kuda, lain deui upahna, ghanimahna, aya nu make panah, lain deui upahna. Aya nu make panah make kuda, ka eta upah mahalna, gede upahna nu eta. Upah leutikna nu leumpang suku. Kesal capek, upah suku perang pangleutik upah. Dan sebabna modalna leutik.
Eta mengan leumpang kan mawa senjata. Modal leutik coba mau panapan kudu naon. Nembak batu ti jauh mana batu, coba mau bedil tah. Kamu di bawah heula. Aya mah beureun kira-kira tah numpang gede ganjaran mun kalima mun make namina ayeuna teh senjata anu teknologi anu canggih. Eta gonimah ya gonimah harta rampasan perang zaman baheula, perang melawan kafir. Jadi aya dua keuntungan jalmi anu perang jihad sabilillah, lamun maut dia maut syahid, asal niatna berangkat imah karena negakeun kalimat Allah. Lain deui urusan najan dulu perang tapi hayang naik pangkat, lain deui urusanna. Cuma bener-bener karena agama Allah. Tos ganjaran meunang upah Menang. siga ayeuna bae ngaji ka majelis. Ganjaran menang engkes berkat menang, ganjaran menang berkat sugar. Saya tahu. Rawal Syekhon hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau Nabi SAW tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi fillah fatahliku wa Abu Syekh. Gerak berpikir marane tentang makhluk Allah. Sok pikiran tentang makhluk Allah. Ilmuwan tengan ilmu tentang langit, tentang bumi, jeung pangosina. Secara teori ilmu pengetahuan tentang laut, tentang dasar laut, gerak sok. Tak ya manusia mah dituntut ke Allah supaya berpikir, supaya berakal, ngakalan makhluk Allah. Silahkan kumaha carana ieu sawah bau, kumaha carana melak ieu berhasil, kumaha carana teknologi nyeun kapal nyeun pesawat, nah itu tafakkur bil khalqillah. Pikiran silahkan pikiran akalan tentang makhluk Allah. Gali we di bumi naon sumber daya alam, nah itu tafakkaru fi khalqillah. Gali potensi manusia, potensi alam, gali. Tuh. Tapi wala tafakkaru fillah, tapi aranjeun ulah bikin-bikin soal zat Allah. Maka patah haliku bakal anjeun hancur. Pikiran Allah wae di baheula. Artinya ulah dipikiran kumaha ieu ya Allah cenah wujud di mana ayana. Kidam Allah ti heula, anu pandeuri saha? Misalnya. Bako Allah langgeng. Langgeng Allah tetapna di mana cenah. Ulah dipikiran. Kalam Allah ulah dipikiran. Wujud Allah ulah dipikiran. Nah, ulah ditanya Allah di mana? Ulah ditanya Allah kumaha? Yang penting orang yakin iman ke Allah, Allah ayat, Allah itu adalah wadatul wajibil wujud. Allah itu dat an wajib ayat, datul wajibil wujud, dat an wajib ayat. Ulah ditanya ke kumaha ya Allah. Ulah ditanya di mana Allah, komo sampai rupana, sagede kumaha Allah. Nah itu, ulah pikiran. Ulah dipikiran kumaha eta Allah nyeun langit. Kumaha Allah nyeun bumi. Kumaha eta Allah nyeun jelema di jero beuteung. Gitu ya Allah nyeun nama. Bapak nama kan gahel be. Allah damelna. Bapak nama kan syariat doang yang celeng. Nah, eta perhatian kawan. Ya, jadi orang silahkan berpikir tentang makhluk Allah. Jadi tuntut ilmu pengetahuan soal silahkan berpikir. Timbul falsafah, pemikiran tentang makhluk Allah. Ya akalan kurang. Tak aya ilmu zoologi, aya ilmu botani, ya, aya ilmu kesehatan, aya ilmu tentang binatang. Oh, eta maksudna ilmu fisika, eta ilmu pengetahuan alam, eta lah jadinya asalnya silahkan berpikir tentang makhluk Allah. penting supaya manusia terang.
deui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Tuh, bener. Ditikah hiji wanita li arba'in karena 4 hal. Di hadis nerakeun awewe. 5. Berarti sami wae salaki ge gitu. Ya, di dalam salaki lamun neangan calon istri, neangan anu komplit 4 hal. Ieu. 4 hal. Hiji limaliha karena hartana istri. Ulah dengan pimajikan anu miskin. Anu sugih. Dengan cukup hartana. Gitu. Isarah Nabi. Dengan cukup hartana. Kedua wali nasabiha jeung karena turunanana, nasabna anu sahe, turunan soleh tante. Turunan solehah tante. Terus pokoknya nama turunan soleh. Lain turunan saha, yang penting turunan anu soleh. Penting soalnya. Nah, turunan anu bagus, turunan daek ibadah, daek solehah. Katilu wali jamaliha karena cantikna. Nah, karena jamaliha karena cantikna, karena gelisna. Cek saha gelisna? Awas ulah nanya ka batur soal gelisna. Kumaha cek pandangan diri. Pandangan satu. Mulai pokok kumaha cek pandangan calon suami. Tuh gelis. Sanajan cek tatangan cek bare ulah eta goreng ih cek aing mah geulis. Beres entar. Terus nu kaopat walidiniha jeung karena faktor agamana. Ningali agamana. Kuat tante, imanna kuat teu daek ibadah tante. Mun biasa mah diteu sok ngaji ka majelis tante. Sok milu ngaji tante. Kumaha belajarna di sakolana bagus tante. Mun bisa mah tingali rapotna. Tingali ijazahna bagian ngatuan agama bagus tante nilainya. Nah, dugi kadinya. Tah ieu isarah Nabi karena istri. Artinya dibalik fakta eta sami baik istri ge lebih rosak komo dengan calon suami. Sami calon suami ge kudu kitu. Hiji limaliha suamina boga usaha, boga harta. Ulah dengan calon suami anu miskin bisi gararati. Minimal suamina gaduh peluang usaha, gaduh dihartaeun gitu. Kedua suamina turunan jalmi soleh, turunan nu bararagus. Nah, gitu. Katiluna kasep jalmina. Kan kasep teh ulah cek RT. Ulah cek RW, ulah cek sasaha, ulah cek tetangga, ulah cek baraya, cek sorangan kasep tuh. Kasep. So penting gelis kasep teh penting. Paling pokok gelis kasep teh paling pokok. Dan ukuran, nah kudu cek penilaian ulah penilaian batur. Kemudian sami suami ge walidinihi faktor agamana suamina. Bagus teh agamana dek salat teu. Tak ibu-ibu lamun ke calon minantu datang tanya zaman baheula kuki naik sampai dina waktu akad ge syahadat kudu kadenge. Kudu kakuping, kudu hadirin. Itu baheula. Syahadat calon suami. Baheula lamun teu bisa syahadat, naikna ge kudu ngawinkeun. Coba. Zaman bari kumaha? Jauh berbeda. Zaman ayeuna mah calon panganten suami syahadatna ge dibarengan. Bahkan dibarengan ku kinaib. Muka dengan suara nama kinaib, calon pengantin nama punya kinyang bae. Kata po zaman ayeuna. Sebab naon? Khawatir memang. Bisa ngisieun calon mitoha enggeuna. Di calon minata itu bisa syahadat acan kumaha teh salatna. Bisa kitu kan.
Tapi awal kene aya mah bagus, aya penataran di KUA tuh, aya nasihat perkawinan sebelum terjadi perkawinan. Penting eta. Penting aya mah ya. Bidang Kementerian Agama aya penataran calon pengantin segala eta supaya hartosna sebelum dia nikah maka dia sudah paham bab-bagan agama, terutama di dalam masalah bab-bagan rumah tanggaan, ibadah segala macam. Nu gawi hese ta jelema nu meuleuh kitu nu komplit hese. Awe nya geulis, nya sugih, nya solehah. Atuh teh wadaeun. Sarua lalaki hese, nya kasep, nya sugih jeleumana, sugih lalaki mah. Ya, nya hartana loba, nya turunana bagus. Agamana kumaha. Tah, lamun urang sadana ge mulai nu sampurna seperti tadi, jalan keluarna fanfar bidatidin taribat yadaka. Nu penting agamana anu kuat. Geus teuing tama kurang sugih saeutik wajar ke usaha ieu. Geus teuing tama kurang kasep saeutik dipoles ke ge. Kurang geulis saeutik gampang dipoles ya. Sanajan turunan lain turunan bagus geus teuing anu penting dididik engke bagus rumah tanggana. Nu penting ya daek salat jeleumana, daek ngaji, bisa ngalaudu, bisa salat, bisa baca Al-Qur'an eta. Bidatidin ke taribat yadaka. Ke maslahat untuk kedua tangan anjeun artinya untung rumah tanggana, untung lamun menang jodoh suami istri anu ngarti kana agama. Eta harta bisa diteangan, gelis bisa diurus, keturunan tidak menjamin. Nah, itu apa? Keturunan tidak menjamin. Sanajan dia turunan soleh, turunan solehah, tetap untuk menjamin kena diri anak incuna. Namun anak incuna tenurut makan agama, nah jadi nung bapana soleh jeung solehah, mau jadi anak soleh. Mau jadi anak soleh, jadi anak salah. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim di Abi Hurairah. Ya, eta sabaraha hadis Rasul, pesan-pesan Rasul ka urang, ieu maos hadis Rasul, mugi urang kenging syafaat Rasul, kenging pitulung Rasul. Di dunia urang kenging rahmat ridha Allah, jaga di akhirat oge urang kenging rahmat fadl Allah, ditambah ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu mosan mugi manfaat. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.